Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tepangkeun Masta Abdi Asyifa Aulia di kelas 1054. Hapunten bade nyuhunkeun waktosna. Abdi teh gaduh tugas basa Sunda pikeun wawancara perkawis dampak COVID-19 ka kagiatan belajar. Kumaha Ibu tiasa ngawalkeun waktosna? Sateu acana sareng ibu saha? Kumaha numutkeun Ibu ngeunaan virus COVID-19 teh? COVID-19 teh virus anu mewabah dan mendunianya, anu gantung nyebar di setiap jalmi, anu aya gejala atau napi ke aya gejala. Nah itu bahaya nu tanpa gejala teh. Soalna kita nanti merugikan di lingkungan yang mereka nggak sadar bahwa dia tuh memang kena virus COVID-19. Asal virus COVID-19 teh di mana Ibu? Upami tempatnya di Wuhan, Cina. Nah, virus COVID-19 teh disebut virus anu bahaya. Virus COVID-19 teh memang bahaya. Soalnya nyerang ke paru-paru. Biasanya si pasien teh musuh sesak nafas, nu ngakibatkeun pasien bisa meninggal. Numutkeun Ibu, kumaha cara nyegah penyebaran virus teh? Sesuai prokes protokol kesehatan, social distancing, yang disebut 3M. Kumaha dampak COVID-19 teh ka kegiatan belajar daring? Segala musibah, segala wabah atau musibah pasti aya hikmahna, aya hikmah positif, aya hikmah negatif. Hikmah positif teh siswa lebih mengenal teknologi. Yang anu kaduana teh siswa lebih mandiri. Tapi sisi negatifnya teh aya seueur malah. Siswa harus lebih banyak menggunakan kuota. Anu kaduana, siswa terbiasa bebas berinteraksi sareng karencangan akan api sareng guruna untuk belajar mengajar. Terus cekap kan? Cekap Ibu, hatur nuhun atas nalurkeun waktosna. Salam semua.